Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya. Tepang di sareng tata dan Nabi Haja anu baris kaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian katilu karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Nyi Mariah nuturkeun kaluar bari hatena ratu ke rumah sages boga dosa. Ari geus di jalan pok manehna nanya, "Bade teras ka mana engkang?" "Ka imah anjeun." Nyi Mariah kacidana langsana ninggal tindak tanduk mulyana anu biasana handap asor, ari harita sakitu heurasna sarta basana sugal. Barang tepi ka imahna, kasampak indungna keur nyaliksik adina nu pangleutikna. Ari bus ari gabrug, Nyi Mariah ngarangkul ka indungna nyuuh bari ceurik inghak-inghakan. Atuh adina nu keur sare nyaring ka baduku Nyi Mariah nging deui ceurik. Ibuna Nyi Mariah melong ka mulyana bari metakeun jampe pamake pileumpehan. Tapi tetela mulyana oge henteu eleh ku atah-atah. Murelengna panon indung Nyi Mariah anu sorotna hurung pinuh ku pangabaran teu wasa meruhkeun hate mulyana. Tapi sabalikna, bubuhan bersih hate, sinar panon mulyana nu pinuh ku kegaiban bisa nembus merelengna indung Nyi Mariah. Tabuktina indung Nyi Mariah tungkul bari pok nanya, "Kunaraon ieu teh Ujang?" "Bu, putra ibu bieu nongton wayang sareng pameget. Abdi yakin, malah ayeuna yakin, yen eta pameget teh tangtos pujaanana. Margi dina tingkah lakuna cacakan di muka umum sakitu pikacuaeunana. Komo upami di tempat anu tebih tinu rame," cek mulyana. "Nya eta teh Nyai. Leres Bu, sareng Kang Dahlan anu bikahoyong ka abdi teh. Nanging ku abdi ditampik. Ari bieu nyedek wae, malah jeung nyeklan segala rupa. Abdi teh tiasa naon-naon daheurin ku jalmi-jalmi, mani pateteep bubuhan di tempat panglalajoanan." Tembak Nyi Mariah bari inghak-inghakan. Geuning nu nampik teh ku beujeungna mani raos, di barungku ngobrol sagala rupa," cek mulyana bari rada jebi. "Sumuhun, langkung sae kumujeng batan baeud mah. Da gaduh oge buah hate raos-raos we calik. Abong abdi hina mani teu nyambat. Diantep we sina ka dempet da izin panginten disarangan ku abdi mah nya," cek Nyi Mariah bari cengkat tina lahunan indungna sarta neuteub ka mulyana. Ari mulyana ningali panon Nyi Mariah carindu, katambah buuk amis cauna pasolengkrah dina tarang sarta pibina bareueus. Riuk di hatena ngarasa watir kalawan deuleuy pok nyarita. Sanes kitu. Nu atos mah atos we, namung engkang ayeuna bade naros. Sangkan janten kategeran kana hate. Saja berarti ka engkang teh, Nyai teu gaduh di panutan nu sanesna. "Duh, engkang teh timburuan. Engkang, abdi teu rumaos midua manah," cek Nyi Mariah rada asa-asa ngecapkeunana teh da rumasa ngabohong. "Engkang nyaksian, mugi-mugi wae kecap Nyai teh sing terus kana hate. Jeung amanah tingkang, engke ka hareup upama nongton wengi ulah nyalira." Nyi Mariah unggek sarta teu karasa cipanonna ngalembereh, lantaran kekecapan mulyana karasana seukeut alah batan pedang. Teu lila mulyana pamitan bisi nu boga hajat dideupeun. Sanggeus mulyana ngaleos nging deui Nyi Mariah ceurik. Ari dilelek-lelek ku indungna, kunaon sababna pang ceurik. Si horeng teu kauntub nadunan janji ka mulyana yen moal midua hate. Isukna mulyana panasaran lengteng di mana ari digawena Ki Dahlan. Manehna harendeg barang manggih raratan yen Ki Dahlan teh sapagawean jeung manehna. Ngan bagian subuh ti pukul 5 tepi ka pukul 2 beurang. Ari mulyana ti pukul 2 tepi ka pukul 12 peuting. Aya kana 10 poena mulyana mindeng datang isuk-isuk ka pagaweanana. Ngahaja susulumputan da sieun kanyahoan ku Nyi Mariah. Ari perlu nama tayalian iwal ti hayang wawuh jeung Ki Dahlan. Malah dina waktu 10 poe teh manehna geus jadi sobat. Sarta loba pisan rusiahna Nyi Mariah nu kacekal ku manehna. Harita mah geus nyata, yen Mariah teh tetela midua hate, atuh kacida mulyana gemeseunana. Manehna setekah pola neangan akal, sangkan bisa muka kartuna Nyi Mariah supaya teu bisa mungkir.
Sagbaraya duwi kadeheula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian katilu karya Kak Sukarna. Insyaallah urang baris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit permios.